Bismillahirrahmanirrahim. Sateacan ngalajengkeun kana kancana kurang wihan deui. Kamari teh mingguan kamari al ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami. Kadituna wa hurufil wahya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal. Ciri anu jadi tanda isim teh eta diantarana teh aya 3 ditambahan hiji ku harap kosam. Anu harap kosam teh sabaraha hiji? Sabaraha harap kosam? Ti naon wae? Wau, ba, ta, jeung wau, ba, jeung ta. Harakatna kudu kumaha? Kudu khofad alias jr. Wallahi, billahi, tallahi. Nah, eta mah eta. Anu leuwih simpelna sareng lebih khususna ciri isim dina jurumiyah mah aya 3. Hiji diasupan ku khofad atawa jr. Harakatna teh sok harakatna jr atawa kasroh. Anu kadua diasupan ku tanwin. Lamun aya hiji kata, hiji kalimat anu dina kata eta teh aya tanwinan, maka eta isim. Terus kalabetan ku alif cing ieu. Alhamdulillah isim fi'il. Naon ciri isimna? Kalabetan ku alif lam. Al-ardu isim fi'il. Naon ciri isimna? Kalabetan ku alif lam. Terus maradun ciri isimna? Aya tanwin. Hartos kan? Ayeuna nu kadua fi'il. Kamari wal fi'lu yu'rafu bi qad wasini wa saufa wa ta'i ta'nisis sakinati. Sataacan kana cirina, kamari kan atos cirina diasupan ku qad, dilebatan ku sin, saufa jeung ta tanis anu harkatna sukun. Ta anu pikeun kamu annasan anu berharkat sukun. Ya. Dina Al-Qur'an kamari santona saufa yarda wala saufa yarda eta isim fi'il. Mana nu jadi fi'ilna? Saufa. Yarda. Naon cirina diasupan ku saufa. Kamari atos nya. Nah, fi'il. Tulis a. Segala. Fi'il teh kabagi 3. Nah, fi'il kabagi hiji fi'il madi. Fi'il madi. Kedua fi'il mudhari. Katiuna fi'il amar. Ngalih kada apa yuk? Fi'il dibagi 3. Hiji fi'il madi, kedua fi'il mudhari, katilu fi'il amar. Nah, anu aya dina jurumiyah wal fi'lu yu'rafu bi qad wasini wa saufa wa ta'i ta'nisis sakinati. Ieu biasana lebet kana fi'il boh fi'il mudhari atau fi'il madi. Fi'il madi. Naon ari fi'il madi? Pekerjaan atau pagawean anu entos dipayun atau yang sudah berlalu. Yang sudah dikerjakan anu entos dipidamel tah eta disebut fi'il madi. Terus terjadi. Anu kadua fi'il mudhari. Pami fi'il mudhari mah anu nuju
atau bade yang sedang atau akan dilakukan. Eta fiil mudhari. Nunjukkeun kana hal jarang istiqbal eta fiil mudhari. Anu katilu fiil amar, tah ieu mah nunjukkeun kana perintah. Contohna, ipo geramakan. Eta parentah sanes? Perintah. Geramakan teh eta teh fiil amar. Ipo akul atau ukul. Ipo geramakan. Ipo ikro baca. Nah, miwarang maca eta cirina marentah. Anu ka hiji fiil madi nunjukkeun kana waktu yang berlalu. Eta bentukna terdiri tina 3 wajan. Wajan dasarna nyaeta fa'ala. Nah, fa'ala teh kata bentuk dasarna. Fa'ala. Ieu bentuk dasar wajan tina fiil madi. Tiasa dilebetkeun kana huruf atau kana bahasa Arab anu lebet kana wajan ieu, misalkeun doroba. Doroba. Do-na wajan pa, ro-na wajan ain, lamna wajan ba, ba-na wajan lam. Tuh. Sami teu harkatna? Sami fa'ala doroba. 3 huruf anu masuk kana wajan fa'ala jeung fiil madi. Artina fa'ala teh sudah mengerjakan, doroba sudah memukul. Aya deui contohna seueur. Fataha. Fataha sami fataha ge fa-na asup kana fa fiil. Ta-na asup kana ain fiil. Ha-na asup kana lam fiil. Pami dihartoskeun fataha teu jauh beda jeung kata fa'ala. Ieu teh fiil madi teh artina telah membuka. Lamun telah berarti yang sudah berlalu kan entos dipidamel. Nah, tapi fiil madi ngatos teu? Ada contohna. Ada di pikiran salin. Sami senang bahasa Indonesia. Nu kadua fiil mudhari. Ari fiil mudhari mah ditambahan ku ya kamudhorean. Contohna fa'ala yaf'alu. Nah, fa'ala yaf'alu. Karena yaf'alukeun doroba ya doroba atawa fataha yaftahu. Tuh yaftahu harkatna sami teh jeung ieu. Tuh yaftahu, ieu sukun, ieu sukun. Ieu fathah, ieu fathah, ieu PS, ieu PS. Tuh yaftahu. Jadi sudah sami jeung ieu. Tah ieu teh ciri mudhari, ai ciri kamudhorean mah aya huruf ya. Disebutna teh ya kamudhorean. Aya mah kan teu aya yaan. Fa'ala murni bersih. Disebutna teh mujarrad. Kosong tina huruf tambahan. Pami yaf'alu nyaeta ditambahan huruf kamudhorean, nyaeta huruf ya. Tah ieu disebutna fiil mudhari anu hartosna yang sedang dan akan dikerjakan. Hal atau istiqbal. Hartos. Hartos tah? Ah, ieu fiil heula. Kahade cirina gampang ya. Disimpelkeun nya. Simpel. Ngabedakeun isim jeung fiil babari. Fiil mah pokona teu aya ciri isim. Teu dilebetan ku tanwin, teu dilebetan ku alif lam, teu dilebetan ku khafad atawa jr, teu dilebetan ku harap jar. Bahkan teu dilebetan ku harap qasam. Gampil eta intina mah sakitu. Ngan urang kudu bisa ngabedakeun mana nu jadi fiil madi, mana nu jadi fiil mudhari, mana nu jadi fiil amar. Tah ari fiil amar mah jadi itu perubahan kata. Perubahan kata ieu dina ilmu sorof nya, perubahan kata. Perubahan kata.